Anci maju ka lohor tongeret disarada mapaesan wanci nungges waktuna maju ka beurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangudai kanca dina dongeng Sunda nu masih nyanak sejarah carios narangsa. Urang carioskeun deui carios nu kasimpen kamari. Sarajang nu keur ngalasuluh panggih jeung babaturanana di Batu Bulung. Urang mah geus beres ngasuhna yeuh. Ek mulang euy. Nya tuh ek mulang mah teu nanaon. Lain pan kamari teh meuyeum cau. Unteang asak deui. Cek si Jajaka atau baladna si Sarjang. Hunya euy. Urang teang atuh jugana geus asak. Tuluy laleumpang nuju ka tempat anu dipeuyeum eta cau. Cau rungkad nu memang deket sisi walungan. Nu teuing saha nu bogana harita teh. Anu jelas di sisi walungan dina gawirna. Pas ditingali ku si Sarjang. Aduh, geus asak euy. Tapi kumaha mawane ieu ya? Kana karumpi nu ieu teh kumamun ke peuting cokot ka dieu. Nya tuh kan we ke peuting. Si Sarjang. Nya geus kitu mah ngobrol duaan janjian peuting bakal neang eta cau. Duanana marulang bareng kur beda tujuan. Jog anjog ka imah si Sarjang suruh diturunkeun. Kumaha nya lu? Geus beres ngalasuluh teh. Geus mah. Ya menang saeutik tah lumayan we. Nya atuh syukur. Sok ade sugeradar heula deuleu. Cek inung kolotna bari nunjukkeun ka dapur. Si Sarjang ngojengkang. Ini ka dapur bari luak lieu neangan dengan sanguna. Da puguh ka angaranan. Heureut pakeun jalma teu boga. Kadang dengan age karojeng uyah. Lain kur babasaan tapi memang kenyataan. Jenengan aja nyaon mah euy. Ulah loba omong. Nu aya we jeung uyah ge anu penting mah wari kita beuteung. Cek inung kolot bangun sedih. Si Sarjang tos capek ngalasuluh dibere dahar kur jeung uyah. Dalah di kumaha ngaranan hirup sakitu buktina. Waktosna tos teu nyekapan. Atuh anjing urang lajengkeun deui paralun ampun kasuhun meninggalih nu dipamri hapuntenna anu ditedah permios.